Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo ka urang Sunda, salam dunia, salam literasi. Abdi sareng nuju sareng Punopa ya pependak Punopa kumaha perkawis kolecer ieu kumaha ai kolecer teh menurut filosofi Sunda teh kolecer teh sabeuna teh kumaha tanya? Ngagambarkeun harmoni alam, kerja keras, terus teh siklus kahirupan sareng kesederhanaan. Alhamdulillah. Gitu. Janten hirup mah kedah Kedah pinuh harti. Kedah juga kolecer. Kedah jiga kolecer leres saeuna. Kadang di luhur, kadang di handap. Aduh, nuhun saya ketemu nya. Kadang hirup urang teh di luhur, kadang urang teh di handap. Nuhun nya. Lir ibarat lempang nanjak. Selalu sumbang nya. Mohon. Jantan kolecer teh tadi mengajarkan kesabaran, kesederhanaan dan harmoni alam gitu. Tapi ulah muterna ulah tarik teuing nya. Mohon leres. Lagi pamimutan tarik teuing eta bisa ngaruntukeun kolecerna nyarina. Oh, ngaruntukeun Kolecerna. dan hartosna upami urang gaduh kahoyong teh kedah nu asup di akal. Mohon leres. Ulah luhur teuing, bilih dicengkat kitu nya. Diceklak gitu. Leres Ibu hatur nuhun filosofi kolecerna, filosofi Sunda, mugia urang sadayana dina kasehatan. Salam literasi kanggo ka urang Sunda sa alam dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.